Kira-kira dina abad ka-16 Masehi di wewengkon Majak Kidul aya hiji perkampungan anu parenahna di sisi Walungan Cilongkrang. Harita mah Walungan Cilongkrang teh estu jadi tempat pangjugjugan balarea. Sabab salian ti caina canembrang herang tur teu bersih, oge kasohor loba laukan, kayang lauk hike, lauk panon, beunteur, tawes, jeung pang-pangna panglobana mah nyaeta lauk urang. Ari anu mingpin eta kampung teh nyaeta hiji jalma anu luhur ku elmu jember ku pangabisa anu asalna ti Cirebon. Jenenganana nyaeta Syekh Abdul Jalil. Anjeunna diutus pikeun nyebarkeun agama Islam di wewengkon Pakidulan. Kusabab anjeunna seneng tuang sareng hurang, nya ti harita katelah jadi dalam Sukahurung nu ayeuna makamna aya di Blok Salasa Desa Majah Selatan. Dina mancen tugasna dalem Sukahurang teh dibaturan ku rencangna nyaeta Bapak Kelindur. Ari Bapak Kelindur teh nyaeta muridna Pangeran Cakrabuana ti Cirebon. Dina hiji waktu Syekh Abdul Jalil ngawongkong jeung Bapak Kelindur ta. Pak Kelindur, asana teh kacida alusna lamun di ieu pakampungan urang ngadegkeun hiji pesantren pikeun ngajarkeun bag-bagan ilmu kaislaman. Ih atunya kantenan wae sae mah abdi oge panuju pisan upami pangersa aya maksad ngadengikeun pasantren mah margi tempatna ngagareunah hawana tiis atuh kacai tempat susuci oge caket bari caina herang sareng bersih. Nya sok atuh mun kitu mah teh ayeuna keneh urang bismillahan, urang cuang kukumpul bahan-bahanna bari ajakan sapangeussi lembur sugan aya nu daek mantuan. Sae mangga keun abdi nu bade ngajakana mah susugan aya nu karesaeun ngabantuan.